jelema masantren can mulaluyuh khususiyah ge geus diinkaran kagarak mondok doang jadi pergunjingan. Ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang bari sakola tante henteu di pasantren modern apa salap ai si Asep de ka mana hirupna kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha tak budak masa depan suram si Asep kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran dinaha-naha kurang lembur bingungeun zaman internet masih masantren salapi de ka rumaha sia hirup ka hareupna boh budak mun deuk ke masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia kejeun kukumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo beladina si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we sia naon mondok bae terus diomongkeun tetep si Asep kuat wari tambahan ngaranna Asep Junaid tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh si Asep hebat jasa ya wari dihitung-hitung teh 10 tahun beuh luar biasa lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jaheut si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun can rencana kawin cenah geus 30 tahun uis geus mulai aya tawaran kawin cenah moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh jasi atuh sakitu bang geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung nu bisa mah aing teu bisa deuk naon tuh deuk riyadhah bener ya tereh Junaidil ya deuk riyadhah cekeuna ieu ka mana ka Gunung Karang wah jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana guari mangaheyeuk dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih rek kebeneran aya terus kunyana diolah zikir terus bae datang ke tijahar datang ke kopi ulu mulai baju na cumplang jampling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah beuh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad Sep baju asana aing maneuleun sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang ngeueuh deui baju teh emang hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain cepit atuh jama kesupuh para rugus sia sih sabenerna kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup mah tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran orang nonton golek yuk aya orkes deui henteu bae jana mah serba henteu gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapana geus bingung Sep aing maneuleun sia asana waduh sia sih deuk jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang jampling kieu kadang-kadang aing maneuleun sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia deuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah
anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan emak kula mah geus urusan Aisyah urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bae boh bedak sep aing mah azana muringis ngadengesna muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun negara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah dek lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus Masya Allah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngajinya nama ayana lain diharap di tukang bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ya budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjal nyana sial aing atuh sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji seugeuk kiai cenah sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan leuwih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep aya ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditukir diuk bae kok ya di dia geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ieu mantak aneh nanya ka tukang kopi B ya aya tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk heran aing ka sia Asep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang campling tinggal cumcang campling lain deui Sep ayo orang balik henteu antun balik kalau mau di dia bae henteu ayo ieu kaje dia naik di dia gua ditawar tadi mah dicemooh ku ari nawaran ayo dihareup di dia moal henteu ayo ieu babareng aing bareng henteu ieu moal mau di dia bae radan oh teu jadi geus begitu datang ka iba Asep keur azan Allahu akbar eta lain Asep magrib apa tadi diajak cara moal tanyakan coba ka urang dia eta tadi Asep emang kadieuna ira jasar gawe di dieu ji sial beneran si Asep kumaha ieu lalakonna wah geus mulai tah ieu cumplang camplingna geus kaliwat 2 hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep ya. Naik derajat si Asep aju kunaon betul ayo mah supaya yang laku bae gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah musuna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep, sia emang kunaon yang bisa nyahoan gitu geus ulah sebengeus pokona eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang masyaallah isi Asep wah tuh mulai aya seminggu kan Waalaikumsalam Sep ieu teu laku-laku puguh ieu naon ulah umur geus aya 30 can kawin sarua tah mah lain kitu Sep ulah sok sarua kitu atuh sarua masalah
Henteu mah minta doana bae aya Asep onam sama teu kawin kitu mah aya tung geus teu kudu kawin lah henteu mah yang doana bae anak aya kade ciruhan bacain poh tah geus ka ditu boh balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata anu tatadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bulan Rajab Malende ya kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh nu hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna tersep kuari paling cinta nu tatadina geus istimewa ngan si Asep na be kuari embungeun nah ielah nu mantak disebut nakiroh maksudah awalna mah nakiroh dicemooh watuk sodusanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakiroh maksudah lantaran geus aya siril khususiyah kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na panceg dina khususiyah baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tatadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia kamari masih itu ngabereleng mobilna neuk make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 na tapi ku ari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge ku ari mah geus muryangan we etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh ka nu nyieun dunia bae geus melalui riyadhah mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieur-sieur acan dina hatena kuari mambung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun teu nyacad ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah ayat tengulak ta'aluk putulapat tali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jang ngaganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipiceunan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tatadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disinggah-singgahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mah ti jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kuku mah ka sorbanna bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan
babarengan sa mobil rejeng, babarengan di DPR diuk, babarengan di MPR diuk, babarengan di pabrik diuk, bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh, cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahaneun ma'isyah boloon. Tuh kan, ayo setan terus tayu mah ku si Asep setan bisikan-bisikan dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan, geus eueuh dunyaan, geus eueuh nafsuan, geus eueuh setanan. Murni luar biasa. Asep hiji be Allah, masya Allah eueuh di jero hate. Kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere, nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta, pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha, hayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon, dunia geus teu hayang, makhluk geus teu resep, nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah, berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah. Numantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan, kurang kumaha si itu udang-udangna gede, kurang kumaha si itu kasep jeung hebat, tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan. Kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara, saha nu daek cium tangan ka jawara, malah mah hayang nampiling ka jawara. Mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina, horenganan hate nu berhate jawara. Kos gitu. Nah iyalah nu mantaknya nasa salaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep, tapi jelema cintaeun, tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan, bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud kanyana aya Allahan. Kos gitulah si Asep, wah istimewa. Nah awalan litun karo keur ngalalakon, kadua watuk soda saniat badat tamakkun minak, maka payazharu ilayhi sahibuha badal khopa, lahirlah rahasia kawalian